wengi jeung cece ieu anggar we dicurhatkeun ieu dibudalkeun nya digaskeun curhat di dapur ala Ceu Imas bale endah ya. Cece sok ngacak batin ieu nya terkadang kitu geus hare-hare geus teu malire pura-pura teu ngadenge bukan nama tapi teuing ketangnya dia mah da ala cece ya. Versi cece nya urang curhatkeun urang gareongkeun der salayang hehehe dadah anu lapar beuki lapar anu beunghar beuki beunghar kuningali kahirupan wanci kiwari ada kacak anu kaya beuki ngaraja anu miskin beuki prihatin ku teu wasa ngarakaca ieu batin sedih ieu lamun kudu dibejakeun mah ieu nya tuh tingali loba nu salatri tuh tenjo loba nu can ngejo tuh tingali buka mata hati jangan pura-pura buta dana tuli sok kitu boga matanya teu ditingalinya boga ceuli nya kitu teh kadang-kadang teu ngadenge padahal tatangga ruang lingkup anu gigireun urang teh loba nu masih keneh karurang kalaparan kasusahan nya kitu teh meureun nya bae urang budalakeun deui anu gede hare-hare kanu leutik teu malire beuki dieu asa beuki capek hate tuh tingali loba nu salatri tuh tenjo loba nu can ngejo tuh tingali buka mata hati jangan pura-pura buta dan tuli anu lapar beuki lapar anu beunghar beuki beunghar kuningali kahirupan wanci kiwari anu kaya beuki ngaraja anu miskin beuki prihatin ku teu wasa ngarakaca ieu batin tuh tingali loba nu salatri tuh tenjo loba nu can ngejo tuh tingali buka mata hati jangan pura-pura buta dan tuli anu lapar beuki lapar anu beunghar beuki beunghar kuningali kahirupan wanci kiwari anu kaya beuki ngaraja anu miskin beuki prihatin ku teu wasa ngarakaca ieu batin ku teu wasa ngarakaca ieu batin terkadangnya kitu teh ieu nu bener da kumaha atunya ukur bisa curhat cece maknya diantosnya karya-karya cece salajengna curhat di dapur ala Ceu Imas you dadah you bye bye au au